Kokom terus aya di dieu. Ari maneh bontot geus di mana heula? Apaan di tadi isu ka kebon teh? Nah, karek datang ayeuna. Ih, Kokom, pamajikan akang nu geulis. Hampura akang teh. Tadi teh kalah kasarean di ditu tuh tangkal nu gede. Atunya kalah kageningan geus sore datang ka dieu teh. Loba alasan pisan maneh mah ngomong we embung hayang dibejakeun sugan ka si Abah. Ih, atuh ujug-ujug dibejakeun ka si Abah, tong luluasan kitu, Kom. Ih, nah ngomongna bet kawas kitu. Ya dengekeun regepkeun ku Kokom. Lamun Kokom bebeja ka si Abah, otomatis si Abah teh nyarekan ka akang. Kayak kumaha mun akang dikaluarkeun ti minantuna. Kemudian akang jadi duda, Kokom jadi rana, rek siap gitu. Ah, sok saujon wae ka si Abah teh. Geus hayu urang balik. Iya, Kokom atuh rek balik. Apa rek ngalah itu? Ngalah jagong? Naon nu di alana? Tuh tempo eueuh jagong oge geus areueuh. Kom, aduh. Ai maneh kalah astrasi didinya bontot hayu urang balik. Tuh, Kokom aing nyeri geblok, aduh. Nah, Aisyah salaki ti gubruk teh lain mah bantuan kana dicarekan. Nya ai maneh nanaonan atuh. Geus nyaho eta teh beungeut teh goreng kah disusukeun ka nu durukan. Heran da? Nah, Aisyah Kokom teung teuingeun teuing ka aing teh. Lain mah tulungan ieu sakiti kusuruk teh ampun. Jeung maneh kalah ka santai-santai wae apaan itu cenah ge majarkeun kebon teh di eta ku bangsat di palingan. Matakan dengekeun heula regepkeun nyaho urang teh can beres ngomong teh. Ieu mah langsung we nyorobot wae. Matak dengekeun heula. Ari kitu kumaha kitu, Kom? Geus ka dieu heula. Aduh, nyeri aing Kom. Kumaha eta teh sanu maling teh. Diuk heula si bener akangna. Heeh. Sok si ngeunaheun diukna. Geus ieu ngeunah Kom. Pan tadi teh yeuh geus dialaan ku si Abah. Duh, dialah ku si Abah. Heeh. Aduh, beje akang awak nyeri teh atuh ngeureun balik teh geus dicarekan di wae ku si Abah geus eta aing mah. Bongan saha tuh dah. Make gugulutukan deui. Iya, si Tajong, Kom, Kokom, lain pencetan itu. Akang dengekeun heula, Kokom teh acan beres ngomong teh. Akang ka lutuk. Beujeuh beungeut geus goreng teh ka disusukeun kan durukan akang mah tuh da. Eta geus disebutkeun deui wae beungeut goreng. Heeh, geus goreng akang mah. Ulah mah cinta ka akang teh. Geus hayu ah, urang ini urang balik ah. Hayu. Eta geuleuh eta beungeut ih. Beujeuh geus goreng teh akang teh hayu. Kayak ku Mung Kom, sok we Kokom mah ti heula ah. nah, hai kitu rek ka mana ya akang? Ah sok we Kokom ti heula. Hayang geus hayang didedakeun sugan. Ih, embung atuh Kokom atuh embung. Embung atuh didedakeun heueuh. Heuh, mata hayu geus urang balik, urang bersihan eta beungeut ngewa. Ah, ngewa soten ku atuh Kom. Mun ku itu mah henteu. Naon hayang? Hayang atuh hayu atuh buru tutur. Jangan. Nah, geus rek jam 10 Kang Bontot can aya wae. Peujeuh mah peujeuh. Haruna teh ukur duaan kan. Da masyarakat di dieu mah aya geus kapalingan. Rek pinuh posona. Tapi da kata ukur saminggu rame lagi. Lagi da pasti jempling deui. Aduh, pusing. Mikir masyarakat di dieu mah. Sampurasun. Sip. Mana teh kunaon ngan ngomong sorangan tadi didenge-denge teh kurang ti kajauhan. Rampres. Ye, seborok pokok dijanjian bada Isa datang jam 10. Mesti mana heula atuh. Lain Isa mah anggerin jadwalna teh jam 7 leuwih. Nya angger Isa mah jam sekitu.
tah tingali ana jam sabaraha jam 10 kayak jam asa apal bisa ayeuna jam sabaraha atuh jam 10 maneh teh tepat janji berokok tepat janji kumaha Cip apaan urang teh janjian jeung maneh teh pada Isya saenggeus Isya Cip aya jam 10 geus Isya lain geus Isya tuh bener lain cik maneh ge nya terus saha nu salah ih anya maneh atuh nu salah mah apa tadi ge cek maneh urang mah bener atuh Cip nya geus Cip maneh mah lieur tuh maneh keneh bawa catur orang main catur ya kan ka suku geura sama main nguriling orang catur heula boleh kah di dinya mun bisa apa cicingna geus di pikiran we bisi geuring sok ka dieu bawa geus maneh nu salah bari naoge Cip aduh sok pasang ke Cip gedung udah bagian atuh kalah nunutan ih sanunundutan heula sabar atuh muga tanaga siga naon aing muga tanaga nah kieu hancip mah nya apa teu hancip olahraga naon anu pangberatna ya apal atuh Kang naon angkat besi tuh nya geus salah deui wae hancip mah salah atuh Cip geus Cip ayeuna mah geus soal catur mah cicingkeun heula ana mah kuring ieu bae ieu kuring rek curhat hancip rek curhat naon atuh Kang ai curhat mah ka Mamah Dede ai ka urang mah teu pantes meureun jadi curhat dong Cip anjing lain kitu Cip teu maksud teh ieu mah rek nyarita hancip urang teh keur boga unak-unak kita yang di imah aduh apa lieur kitu Cip nah tukang Cip kieu urang teh nya urang mah terus terang we ka hancipnya carita ieu mah Cip disaprak si Kokom apa si Kokom pamajikan akang si Kokom si Ambu si Abah meuli HP anyar Android geuning Android cenanya tah disaprak manehna meuli HP teh kuring mah di imah teh asa batur Cip asa sebatang karang gitu tah sebatang kera urang kan atuh Cip anjing kera mah aing teh monyet sebatang sebatang pokokna mah baturna batur lah di imah teh Cip ngerti kitu urang teh Cip asa sedih batur ngomong intina mah batur ngomong marana teh 1000 we Cip kanu HP gitu tah ti beurang ti isu penting bisa diajak ka wadul pokokna mah aing nah kan jadi pieu aduh aing si hancip mah atuh lain jadi pieu Cip eta hareureui we HP bisa diajak ngomong teh Kang akang tong akang hayang dahar kieu kanu HP si Abah oge sarua sok sesuriana sorangan kanu HP teh aduh kade atuh Kang teuing atuh teh zaman ayeuna teh zaman milenium zaman milenial milenium mah keur zaman aya film si manusia melum di sinaon eta mah aluminium lain si Panjul manusia milenium eta kela Kang geus lah nyaritana nah atuh dieureunkeun ai akang nah atuh meuli HP atuh main teh siga sebatang kera aduh si anjing eta
aing geus dikera deui aing teh monyet atuh baru dikera deui mah sakit ka Sep. Nah, teu jawara ieu teh. Yo, Cip. Kuring teh lain teh hayang meuli eta HP droid gitu teh. Kabar kuring mah euy daripada pake meuli HP nu teu pararuku. Mendingan ku kuring duitna dipake ngebon cecenet atuh. Wah, aing kitu mah kuring rek ngiluan, Kang. Naon ngebon cecenet? Ame sugan jadi hansip terbaik bos cecenet. Tiga lah. Nah, geus Kang dah. Geus ngahealna, geus urang lanjutkeun teh caturna. Lain Cip, aing mah kumuh Cip euy. Lain ka ieu, lain teu hayang aduh, kurang lainnya peuleuh sak geudeung euy. Aduh. Padahal Cip sampai main nguling atuh engke berarti setengah 11 tuh engke nguling na jam 12 Cip. Sok tenang lah Kang, kampung mah dijaga aman musim kuring Kang. Heeh. Cari Cip, kuring pang tumbuhan kan bahaya aing mesti digiring kucing di depan sare. Siap komandan. Aduh, iya HP kuotana geus beaki ieu. Facebook itu nu ngalaik. WA checklist wae, muter wae. Aduh, lah rek minta si bontot ieu mah. Mana si bontot teh nya? Tot. Bontot. Kan si lain di mana euy? Ya, abah rek nitah yo meuli kuota. Aduh, kamana ya si borokokok. Bontot, kamana si lain ya? Abah rek nitah ya, rek meuli kuota. Bea kuota abah ya. Bontot, urang giru ka dieu ya. Aya naon abah gogorokan lain. Kieu kom, abah teh rek nitah meuli kuota ka si bontot. Tapi kamana ieu si borokokok teh eueuh wae tita tadi. Kamana kita nyokom? Sepeje kokom ge abah jeung teh ngantosan tah aya we uwi ka bumi. Kokom ge tiris bobot aya nu ngekeupan. Alah kom, dikekepan ku si eta mah kalah ka budug. Kamana si borokokok atuh? Nyarios nama abah bade ngaronda wengi teh. Ah, curiga. Si borokokok teh di pos ronda geura. Abah bade ka mana? Kan kokom tos masak. Sana sarapan heula. Kom, teu dan we heula nya di dapur. Engke abah rek ka dieu heula nya. Sanes mah sarapan heula si abah mah. Cek aing oge bener-bener si borokokok mah. Si kene molor jam sakieu, aduh. Borokokok, udang sia. Teu era ku hayang maneh. Abah, si Hancip kemana, Bang? Nah, jadi abah tuh. Naon atuh da abah mah ningali ilaing ngungkul di dieu teh. Geura sibeungeun kitu, abah pangmelikeun pulsa kuota internet. Naon, Pak? Pulsa kuota internet teh? Bener-bener gaptek maneh mah. Pokona mah kieu we, meuli pulsa kuota internet 100.000 we. Kayak Pak, ari meserna di toko naon, Pak? Sok pokona mah tanyakeun ka toko ke, ka warung ke terserah. Oh kitu di warung ge aya. Aya. Atuh Pak, di warung mah geus urang meuli. Abah terus ka mana heula, ai nomorna mana? Naon, Pak? Nomor togel, nomor naon? Ya, tadi tah buru-buru. Ari meuli pulsa teh ya kudu diasupkeun ka nomor. Ya, nomorna ya. Tot, bikeun ieu
ka tukang pulsana. Da maneh mah sok pohoannya isi tuliskeun ieu nomerna. Enggeus ku abah teh. Coba kitu mah. Sok. Ini tadi tuh. Ya kitu Gusti ya. Meni lieur nasirana ieu lieur. Sampurasun Mas. Rampes Kang Bontot. Aya naon? Lain Mas. Ieu warung ditutupkeun kieu buah-buah bangkrut atuh. Bade mudik Kang Bontot ka Jawa. Jadi kok update ditutupkeun warungna. Palingan segaya oke levisnya. Muhun Kang Bontot. Yang sebelah kieu. Apaan gayana kieu atuh? Tuh. Jadi aya naon Kang Bontot teh ka dieu? Iya Mas. Iya di warung Mas ngajualan pulsa kuota internet tuh. Nya aya Kang Bontot, rek pulsa internet, rek kuota ge aya. Oh aya Mas di dieu geuning. Aya, cari gara Kang Bontot. Mangga iya. Ieu aya nu 100.000 aya. Aya. Nah, ieu duitna. Ieu nomorna cek si Abah teh nu 100.000. Siap. Cari gara Kang Bontot. Kesa kedapnya Kang Bontot. Ya tong leula teuing Mas atuh udah cangkul nuan. Tos Kang Bontot, tos lebet pulsana. Asup kana naon Mas? Ele Kang Bontot mah. Apaan tah? Nyari tos lebet dikin tuntun ka nomor nu ieu. Ke sabar Mas, sabar ya. Aing asa bingung. Tadi teh saya teh kan kuring ya. Mere duit. Jeung nomorna ka Masnya. Ayo mana pulsana? Ku urang dibikeun ka si Abah. Aduh, saya ngajelaskeun nanya. Kieu we atuh Kang Bontot. Kumaha? Ya, Kang Bontot ayeuna balik bebejak ka Abah. Pulsana geus dikirimkeun ku Mas kitu nya. Lamun can aya, akang ka dieu deui. Ih, embung Mas. Bisa-bisa urang dicarekan sieun si Abah mah galak. Kumaha lamun urang digantung ku si Abah kadigan dia tuh duitna pulsana mah. Ya, teu bisa kitu Kang Bontot. Ya, Kang Bontot. Jaminanana duitna digantian 2 kali lipat ku Mas. Lamun si Abah ngambek gitu. Bener janji? Bener. Janji yo, deal. Deh. Nanya geus. Kuring rek ka si Abah heula. Cik Kang Bontot. Ya, ayo. Aya naon Bontot? Aduh, kuring katipu Katipu bisa kunaon nih. ya, Ayo Bang? orang laporan ke polisi bawah. Naon tong mau polisi? Iya, Ya Bang. kudu puguh. Tadi teh kurang teh ka warung teh ya meuli pulsa jeung Heeh. Abah. Heeh. Ku kuring teh bah duit teh jeung nomorna dibikeun ke tukang eta pulsa. Terus Heuh da teu dibikeun eta pulsa na Abah. Da cenah mah geus dikirimkeun ka Abah. Kan urang teh bingung atuh. aduh, lieur aing mah boga minantu model kieu mah gaptek sia mah. Bontot. Geus katulah ini para bandom mah tuh diisuk can diberi nyatuan. Karunya, ini cik. Ih, aneh Abah mah. Geus dumuk pan Abah teh katipu ku tukang pulsa teh. Abah teu ngambek sagala ah. Lieur. Aing boga minantu teh mani kieu-kieu teuing. Bodoh sia mah kada pisan. Ini katu geus ah. Lieur abah mah. Ini cik ini. Ka mana, Bah? Terserah ini cik. Lieur abah mah. Tadi tangga eta domba. Ya, para bandong mah. Ini Apa anu lieur? Aduh. Aing mah bingung ngebangun zaman kiwari mah zaman milenial. Beki dia teh asa beki teu waras jelema teh. Jeung ieu si Abah jeung tukang pulsa. Ngilu-ngilu teu waras. Aduh, amit. Aing mah amit